Henteu titilap tos saminggu hayo we ditumpukeun deui. Nuhun teman-teman neme kabujeng di telepan ayeuna bari jeung rada tos garaling ieu teh. Atuh da bade diistrikaan asa ku haroream kitu. Pangpang nama saminggu ayeuna teh teu arenak badan, boh Abi, boh Neng Zara, boh Aa. Tapi nya alhamdulillah teman-teman ayeuna tos rada sakinten sarareha. Neng Zara oge tadina bade sakola dinten ayeuna tapi cenah libur. Eta saur nama ibu guruna nuju aya rapat. Nya atos we ieu teh mumpung nuju purun teman-teman urang titilep acuh. Atuh da hayo we nyeusehannya ti kamari teh ari ditilepanna henteu. Nuhun nyata eta gogodana tehnya sok haroream pami giliran nilepan acuh. Teu cara nyeuseuna mah rajin teman-teman da resep meureunnan bari nyoo cai. Tah tadi oge aya emahnya teman-teman ka bumi ningali Neng Zahra. Mana cenah budak teh? Aya mamah cek abi teh nuju Amang sareng Aa di kamar. Tah di dieu tilepan acuh kloter kahijina tos beres. Urang dieser-eserkeun we dirapihkeun ka sisi. Nuhun teman-teman da seueur keneh tilepeunana. Tah hilap tadi teh abi mesar donat aya sasana sadua deui ka emakeun ku abi teh. Saur emah teh mamah neme uih ti sawah cenah. Nuhun teman-teman cara rapeun meureunnan. Ditawisan emam tadi oge aya sangu cekeun teh mah ageng aya rencang mah. Tapi nya kitu rada hararese geuningan emak mah. Di oge aya batur ngobrol we geuningan teman-temannya bari titilep acuh. Nuhun atuh da pepeuriheun jeung sepuhnya lira mah rada tebih. Matak bari pakumaha teh sareng mamah mertua we nu aya di dieu. Tuh duka kunaon ieu teh jol-jol nangis Neng Zahra. Ari pek teh ku ayah cenah. Nuhun da nya ayahna teh mani resep-resep teuing ngaheureuyaan budakna. Sareng da Neng Zahrana ogoan ieu teh teman-teman. Kapan sok biasa geuningannya tos uih teh raraos mah sok ogo. Tepira cenah ku ayah teh digeunggeureuhkeun mani nangis. Atuh da keur mah terangnya murang kali teh teu kaopan hayo we diheureuyaan. Resep atuh da cenah ngaheureuyana. Nuhun resep-resep da anger we nu meupeheun nama mamahna. Alhamdulillah teman-teman tilepan anu saminggu teh tos rengse ayeuna mah. Jongjon we ieu teh.